Tadi sararia diajarkan kemari ku aing. Bara di satu. Teuing bos aing euy poho deui teu nerapi jajan euy. Alhamdulillah yang menerap bos Nah, itu sia teu nerap tulang ket. Naon jurusna ge kitu kalau sudah tari balet. Kitu beda. Tempo gelut mah ampun sok we cobaan. Cenah teu Latihan aing. kalaka siga nari. Cenah tuh kana jurus itu eta mah. Kayak ku aing jurus nu ade nama ajarkeun ku aing ka sararia. makanya bos jadi lu semangat tuh gitu mah. Sa kurang percaya bos aing mah euy sia boga jurus nu halus. Biarlah bos lah. Tempat aing naon atuh yang kawalah. Kalau bae bos ngasaan aing na kursi aing teh. Oke geus kataekan ilmu aing ka karasia bisa diuk di dieu. Padahal bae we can kataekan geda aing hayang sarua yang diukna kursi. Oh sok buruduk ini tah. Sia dieu. Naon nang. Bos. Tuh ai awewe tuh mimpi resep mah nih. Mana? Tuh. Buru bos samperkeun ngaji serah. Terus aku banget ganteng imut. Kan era ku awewe. Ngahina goblok sih mah. Tuh jujur aing mah kasep sia mah cekolot nama. Tuh koplok cekolot mah kabeh ge kasep. Oh jugjug samperkeun ka itu kesempatan mah aya nu 2 kali sia teh. Heeh bos lah didukung di. Siapa tuh? Teh, lu nomor WA tuh. Bos, tong babalak-bakal ngomong ke sia teh. Dapat juga nu gempur. Naon kehem. Biasa nyuhungkeun teu? Hapunten ateng matus aya nu gaduhna. Woi, langgaran cekurang. Saha itu nu gorowokan teh? Oh nu kamari geberan teh geuningan anu dipegat ku si bos. Samperkeun tumarang teungeum. Hilu sia mah hayu. Teungeum sia mah kitu mah. Ieu jeung sia sok ngaganggu bos teh ku si teungeum. Naon ieu maksudna? Itu telan cekurang. Di heurean teh. Salah ku anak buah ke si bos untuk hal-halan lah. Jadi beurang cari hamdeka. Gambrot teh sopan dengan babaturan dewek. Aing teh aja. Teh, itu adi mana digebugan. Mana? Sudah, nang Jim, mana? Tuh, dibabukan penuh 2 itu. Ayeuna teh. Iya, Rai Abi di tenggelan tuh kurang rencangan aan geuningan. Oh, eta teh. Rai teh. Mhm. Biasa ku abi diberesin nu kieu mah. Mun lah, tinggal Rai Abi khawatir. Ari manehna naonan tuh akeh teh. Oh bos sampura ieu sugan telin adina. Aing teu lah. Tengah ganggu tadi teh. Oh jadi we gagal aing minta nomor WA na. Berada sia ada. Kayak aya deui waktu lah. Sia mah jang ditorobos wae tanpa komando ti aing. Heeh pandek nyoba ilmu di bos teh ya. Udah tak apal tempat atuh sia mah. Masuk main hampura ka ditu. Just teuing geng, si kun main tampura ka ditu mah. Harga diri di mana tuh kun main tampura mah? Sok kumacek urang we sok buru. Sok buru bisi mah dilatih deui gerak ku aing. Bos lah demi maneh aing rela main tampura ka ditu lah. Ayeuna main tampura. Yang hampura urang geus neungelan maneh euy. Heuh lah. Heuh teu nuhun. Dia kagak hampura Heuh balik. Ayo. Gara-gara sia aing jadi gagal minta nomor WA awewe nu bieu. Oh bos lah hampura euy. Ayeuna mah hayu balik lah. Mat isuk latihan lah. Goblok sia latihan ayo biar awewe teh gagal sih mah ini. Baiklah aya isuk deui. Sugan bebenangan isuk mah jadian langsung. Nas, geus teu brodol kira euy, kira kudu jadi wae. Heula tuh hayu iraha. Tapi ketang sieun ku ninja aing. Heuh anjir sing dicegat. Sarua pang nama urang nu boga salahna. Teu puguh-puguh anjir batur keur cicing jol seak teh di TJ. Ada bon sia nanaonan coba kituan. Geus lah bae anjir mun tampur aja nama. Lah urang minta hampurang ke mah panggih mah. Heeh. Aya ka situ berodat bayeuna. Yuk. Ari sia nanaonan atuh. Eta anjir di Soledad. Ayo lah bae da kunaon. Ayo.
Bruh. 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 Rik, sini jatah anjir. Keur latihan. Tuh anjir jika nalen jalan sembarangan tuh euy. Asli. Rik, orang minta berat ke atas ninja ya. Kala euy, kurang mah daripada jauh-jauh ke situ bodoh. Mending orang melu latihan ya di dieu. Heeh, cek urang oge da. Sugandai kan jadi garuru-garurang ya teh. Kela euy, bakal dihampurang mah euy. Urang kamarin aja si ninja. Insyaallah lah yakin we. Ayo atuh. Ayo. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Ya non di marane ka dieu. Non mane penasaran kene ka urang. Ngadu ilmu deui. Bruh. Sok urang dilayanan lah. Abi teh kadi teh sanes bade niat kitu. Abi teh bade nyungkeun hapunten. Kamari abi lepat. Mohon abi ge nyuhunkeun hapunten kamari tos ngalakukeun kesalahan. Oh minta hampura. Keun bae kurang geus dihampura di ka kamari ge. Sugan rek ngajakan gelut deui ka dieu teh. Mun atuh syukur ari tos hapunten mah. Tujuan maneh ngaliwat ka jandi rek kamararana kitu. Iya, bade ka situ bodoh, bade milarian guru. Mohon A. Guru naon mah teh? Penting eta gitu. Guru silat, abi teh hoyong guru terus sababaraha kali abi teh eleh. Mun jauh-jauh tinggu guru ka ditu. Emang kedah ka mana tuh? Datang isuk lamun hayang ilmu bela diri mah. Mun atuh abi euy heula nya Mohon sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Tuh aya awewe geulis nu ngaliwat ka dieu gerak. Samperkeun bos, cocok gerak jeung maneh mah. Najis sing gagal deui ka mana. Bruh. Cobaan we heula tuh sugana jodoh. Hoream Balik atuh kurang hari mung maneh mah bos lah. Samperkeun ayeuna. Geus kudu ka eta mah. Anjir si eta wanian euy. Eleh aing oge. Angkatan heula. Naon? Biasa kenalan teu? Biasa. Namina saha teh? Jingga. Apai? Lah beunang teu euy. Teu euy. Satu tong cerik era. Ku aing gerang samperkeun ka beunang geura ieu mah. Bruh. Kan gaduh pulpen teu. Teu emang lu naon? Saya nuliskeun nama teteh dina hati abi. Biasa nyimpen nomor anak teteh. Biasa. Ketik teh sih dia. Atunya teh, Nya. Abina bade aya proyek heula. mohon sok. Naon sih surah seri? Nasib jelema ganteng mah bos, Bruh. tingalikeun nomor anak langsung beunang ku aing mah. Meureun. Da dong matak beungeut teh jauh beda jeung aing. Meureun awewe nu kepereumpunan mah. Wah, head maneh, sirik teu beunang tadi meureun sigana mah. Anjir lu udah orang. Suka haja euy. Nit